أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على di dunia kaitung torikoh teh di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha kiai antakula bilisanika la ilaha illallah ta salat maca la ilaha illallah di Pemda maca la ilaha illallah di kantor maca la ilaha illallah di Senayan maca la ilaha illallah Bung Raden Omama malah make gitar la ilaha illallah na make gitar salah kiai wallahu alam salah jeung henteu urang tingali definisina antakula bilisadika la ilaha illallah tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah teh didengungkeun la ilaha illallah teh disiarkeun malah pula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan keheula geus leutik teuing bebereana teh kauji kula mah kudu gede bae la ilaha illallah sering kiai maca la ilaha illallah masyaallah alhamdulillah lamun dinusugi panjang la ilaha illallah lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang masyaallah komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya yang penting sholawatnya aja bego masyaallah nah la ilaha illallah teh lisan la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia la ilaha illallah na hayang berkat la ilaha illallah na hayang pangkat la ilaha illallah na hayang jabatan nah iyalah la ilaha illallah cangkang bahkan cek Imam Ghazali walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladhi yukhalifu sirruhu jahroh la ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan goblok zina maca la ilaha illallah ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh tapi mabok la ilaha illallah udah dibaca salat ora memang kono di korang iya anak setan dari keronjok ki merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya kula wau jeung bupati teh akrab debantak teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang engke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan mantap ye bongkar gerage coba bongkar gerage ke mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil khalqi watak kebiasaan aya di makhluk ya eta adalah qasrun mafil khalqi qasrun kebiasaan nu aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci
celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mamata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta urang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci itu kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna oh lain berupa pisi kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu ialah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantep Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakicep saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Irak Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunna atuh piceun ku ari kebiasaan nu aya di makhluk kangenahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambean lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang main jahe moal naik-naik nah pice capek kiai nu teu capek perang waduh ceda ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ge setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu wow lamun dibaca kabeh pinsan kabeh hesenangan nyieun kuburan aing pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika urang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna kok asa indah kok asa ngeunah kok air zikir urang mah di imah teu geunah dikoncian ku urang ngala wudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui alhamdulillah pabajikan ngongkong iya nu mantep mah ieu waju kakarak ieu mah leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal urang mah handapeun bujal teh eta bae pan tarik 2 jari taekeun ka dieu buang ka dieu luhureun susu katuhu 2 jari banting ka dieu handapeun susu kenca 2 jari illallah gideugna aya maknaan napasna aya makna tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit geuningeuna ketika mata urang di perangan ceuli di perangan irung di perangan sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat mukalah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan wahai dunia ditolak ku aing sia tolak hiji cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia loba nu raruju deui ku hari pugu kiai oh hiji bae heulanan
nikmat zikir teh, masya Allah karim. Ketika dilanjutkan ke guruna lantaran geus wayah lanjutna, nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali, ya dunia tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Oh, cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah. Akhirat sesuai ku aing dicabut. Ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat. Ndek ka mana atuh cak akhirat? Kanu nyieun sia aing mah. Kos kitulah zikir teh. Nu mantap kudu aya nunungtun. Antak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur. Mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon. Ieu masantren. Duaan kabeh masantren, oh masalah. Iya aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu, ulah sia mah ka ditu. Teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Ditawajuhan, kebenaran naik datang ka wiridna Allah, Allah, Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, aja mawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP-na parati bobogohan melulu. Bib, cepet bib. Berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha. Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang. Niamun. Seorang diurukan ku Buyut Mansur. Allah. Allah. Kajrohu keluar Allah. Keluar. Seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah. Akur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir, ijazah dibere naon? Allah 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 sesuai jeung napas. Aisyah aing mah ja ulah. Aja kumaha? Aing ge bingung wirid ta ulah ieu. Bingung aing ge. Salah meureun ta Buyut Mansur. Kunaon mere ulah. Puyang yang nya wirid ulah. Aing mah ya Allah aing mah. Jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah. Sesuai jeung napas, keur lempang, keur diuk di luhur mobil, keur sila, keur ngedem, sesuai jeung napas. Allah. Ngan teu meunang. Bapak-bapak, ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah. Engkena moal beres. Datang-datang di universitas bae henteu ka SMA heula, wah moal beres. Meunang sabulan urang ka ditu deui. Kunaon deuk ngalaporkeun wirid mah nya ulah. Ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Oh nya sia cek Buyut Mansur mohon. Abdi hendak ijazah wirid teh. Oh ayo hadi masuk ka kamar. Sia mah naiknya Allah. Pas. Si keluar si asup ka dieu. Sia naiknya tuturkeun ulah. Kieu deui bae. Zikir ulah. Puyeng aing. Aduh, ieu kuy digancakeun ulah. Teu beres si zikir. Salah ajeun kumaha ge. Nista maja 3 kali utama. Benar kali itu deui. Salah ya guru ya.
mere wirid ulah-ulah. Di Sukabumi mah uka-uka. Abi brojak tong uka-uka mah. Datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia datang ka dieu katilu kali dek danyakeun wiridannya. Mohon diwirid teh ku sia. Diwirid tolol sia. Henteu goblok. Kumaha atuh aing? Wah, aing mah emang carekanan guru meureunana. Gade. Diuk. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah ta luhuran ulah-ulah? Bisa jawab abdi. Tanyakeun coba ka Kiai nu sejen. Tanyakeun ka Kiai nu sejen. Atuh luhuran Allah ulah masalah. Laporan cenah ti kiai-kiai teh maringanan Allah ulah masalah. Kiai kudu guguru deui ka aing. Moal beres sa kiai. Zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat. Diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir. Mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali. Moal kebel seminggu jadi wali. Bisa hiber hujanana. Ente hayang ka Bali hiber ka ditu. Ngan ti Balina ka dieu mungsrut sia. Manya hiber dipake ka Bali, neuleuh ka Kute beureun. Wah, ya cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3. Hiji mun urang teu boga ulah menta. Nomor kedua di mana dibere ulah nampik. Nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen. Bisa sia kos kitu. Sakali deui. Lamun sia teu boga ulah menta batal sia. Mun dibere ku batur ulah nampi, tarima sebab anugerah ti Gusti Allah. Lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur, bisa sia kitu. Popohar, heh eta mah tuh. Moal aya hiji-hiji acan asan wae di dieu tah. Nah, luhuran ulah nu mantak zikir teh ya, lisan. Allah, maknana ulah. Lain diwirid, makna eta mah laksanakeun. Teu boga cadu kudu menta, ulah menta. Kiai nu nyieun proposal. Zaki Puyengeun, bupati urang. Cak Zaki Puyeng katanya ini proposal Kiai, hase jasa. Neangan Silongok eueuh cak cenah. Teu kudu make proposal, pene mah bere baes. Ku masalah. Ya ieu. Cadu kudu menta, ulah menta. Nomor kedua dibere ulah nampik, tarima. Nomor katilu aya ulah disimpen bikeunnan. Coba pangneangankeun saurang we kuat. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelema. Di minyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeubeurkeun ka dieu aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna. Zikirna geus Allah. Naik ka ditu na hu. Pantak kula inget di Baghdad harita sejarah